Cah ini. Kang, kacang mede ieu kusaha dibeakeunana? Wah, Kang atuh nyi. Kunaon gitu? Lain tanya heula sampe ngadahar. Ulah ujug-ujug ngadahar we. Lah, menimbung di oloan, juragan saeutik, acida. Lain kitu Kang, syukur ari beak mah. Tadi teh si emak ka dieu. Mawa coklat nu eusina kacang medean. Pan si emak mah teu terakeun kana kacang nama. Coklat nama beak. Tah, ari kacang nama terus we di kolomohan. Dituneun we di dieu. Tadi, atuh kacang teh terus mah di kolomohan. Nya Kang. Nya bae atuh Kang, meh apa tah Kang ka emak? Aing tadi teh asa aya rasa gurih-gurih gitu. Jum tuturkeun ka ditu. Bae da kuring manggeus kolot ieu, jaba goreng patut, mangga keneh, jaba geulis, jiga bintang film gede ningsih. Widiawati meureun bintang film mah. Widianingsih mah bojona juragan Sukatna. Akang mah apa pisan. Harita panggihna gen basa di Garut, basa hajatan. Ieu lah kudu dicaritakeun nama. Juragan Sukatna Kening teh. anjing, ujug-ujugna ditekeun riwayat batur. Kuring ge nya ojek, sama-sama togeannya. Da eta meureun periogi tong bobogoh. Ari nyai beuh ngecapuruk atuh ah. Nih, kumaha kamarin teh? Jadi teu meuli senarakan? Teu ah Kang, teu jadi. Nah, kunaon teu jadi? Kan keur diskon, Lid. Nya, pas diteang ka tokona teh lain ngajual sendal Kang, tapi ngajual sale. Sale? Kumaha maksudna? Nya, pas ka tokona teh loba tulisan baradag. Sale. Lain kitu nyi, sale teh dibacana sel. Eta teh bahasa Inggris, artina juang. Ah, sok nyanyahoan. Geus puguh tulisanna ge sale. Murek meuli sale mah loba di Cenoh ge. Anjay. Kabutuhan pamajikan zaman ayeuna. 1 skincare, 2 make up, 3 tas, 4 sendal, 5 kuota, 6 baju sapopoe di imah, baju sare, baju senam, baju seragam pengajian, baju batik, baju gamis, baju seragam keluarga, baju jangka ondangan, rupa-rupa kerudung, duit cash, kartu ATM, HP Android, jeung sajabana. Kaperluan salaki 1 kopi hideung, 2 rokok jarum coklat, 3 obat nyeri sirah. Anjay.